Aina jalan-jalan ke Salakan Negara tuh. Pengkeren sim kuring aya Abdul Wahid M Hum sareng Saleh Apip M Hum ahli arkeologi Islam. Nepikeun ka nafsirkeun batu ge batu Salakan Negara. Awas kana eta. Kanu naon kanu atau gadis Salakan Negara. Pulah atau danau peninggalan waktu zaman Salakan Negara. Laukna teu meunang diala, lamun diala langsung ditewak disebut maok. Iya lauk teh memang teu meunang diala baraya tiba heula ge jumlah laukna teh ngan sakieuna. Jadi teu meunang diroh gahala, teu meunang diheurap, teu meunang diuseup komo di pasak mah. Cenah mah dipahing pisan. Tah baraya ieu teh situs Salakan Negara anu cek sajarah mah didirikeunana teh atau diadegeunna teh tahun 130-an Masehi. Raja Nusantara. Terus hoyong dicarioskeun naon kumaha sok lalakonna. Makom ya. Jadi raja. Oh sok carioskeun ku kuncena kumaha soe. Carioskeun ku Bapak. Sok kumaha. Aduh. Ieu mah tempat karomah ya. Karomah ya anu disebutna Prabu Raja Angling Darmakusuma alias Mbah Jangkung. Kami menyebut, tapi di sejarah Dewa Warman. Dewa Warman yang kerajaan itu Salakan Negara. Terus kumaha dinten naon wae sok anu rame teh dieu. Upami rame mah dinten Minggu, Sabtu, sama malam Jumat. Islami Pak jantan kuncani dia. Dari dilahirkan di tempat ieu. Nami siapa? Laksamana. Nami Laksamana. Nami Bapak teh Laksamana. Oh gitu. Bergiliran jantan kuncana di dia. Barang-barang saderek-derek tah. Oh mohon. Ari ngadangu tentang sejarah Salakan Negara atau Dewa Warman ti siapa? Dari cagar budaya. Oh, sanes ti sepuh. Ari ti sepuh mah di pasian ti sepuh mah namina Prabu Raja Angling Darmakusuma alias Wali Jangkung. Gitu. Ti sepuh mah. Teu dugikeun ke Salakan Negaranya teu terang. Oh, gitu. Saya matur nuwun, Pak. Leh tuh di juru itu teh tuh cairna sumber cai eta cairna tuh itu saut tuh ngobolok begitu tuh eta di desa itu alus tinu tangkal kai eta nu alus mah naon foto estet naon saya ke rumahna kumaha ieu ka rumahna naon gitu Sama tergantung niatna. kumaha tergantung niat teh bisa Niat pribadi. oh sareng siapa naon itu hah Muhammad. oh Muhammad jadi ka dieu kumaha pribadinya